macan temangan gitu juragan Gatot Kaca merideng deleueun tonggong nanya luar biasa deh maksud muriding yang ini lagi muringkak ningali juragan Gatot Kaca muriding tiris nah maka jeung muriding segala itu teh lain pang-pangna urang teh kudu ngukur ka kujur mapai kana awak da urang teh prajurit lain ieu teh heeh satadina pan urang teh bela kadunungan da urang teh syariatna teh digedekeun teh kudunungan boh tina gajihna boh tina bonusna geuning urang teh karasa we nepi ka ayeuna kanyaah teh make jeung dicare ke tengah-tengah Tegal Kurusetra Power bisa hayo paeh teu pupuguh urang teh nyawa we. Heuh nyata kitu dipikir-pikir urang teh panya kawin acan piraku urang teh paeh manten. Nya mati konyol. Lamun ningali juragan anom kitu dewek masuk ingat ke omongan kolot. Nah kumaha nya? Omat cepot maneh lamun pika jadi jucungna teh kudu jujur cenah kitu. Cek kolot teh. Kolot Nya. Keundak dewek kaduhung metak teu ngadeunkeun omongan kolot. Oh, kaduhung. Nya nu mata kitu pan ai kaduhung mah tara datang ti heula. Dan datang ti heula mah biasana di kaduhung. Naon tah? BP. Kitu nu mata teh oge. Ngan kade anu keur bobogohan ya anu keur bobogohan. Nya. Omat DP-na ulah gede teuing. Nah. Gede hayu kumaha lamun channel di kalapaan budal genol. Oh bapak ancilak ho. Teh akibat ku DP-na gede teuing teh. Nu matak nyelebah dieu lamun urang ngarumasakeun bobogohan sing apa kana agama mana watasna. Apaan kitu urang teh. Mana halal mana haram nu matak uger ku agama. Kieu mah kungsi dewe ku bobogohan nyong. Kumaha? Geulis teh awen teh. Eta kumeunang wae Diwitina awewe. panggihna teh na FB. Panena mah kitu. Dari mana datangna cinta pan kitu? Nya. Dari mata turun ke hati. Nya. Dari mana datangna cilaka? Di FB kitu ai panggih lain. Nah kumaha kitu panggihna? Oh pas panggih teh nya we. Tayana mah biasa-biasa nyong dina FB mah pas panggih inbokan terus WA-an. Pas panggih teh geulis pisan. Geulis pisan. Dewek dibawa ka imahna nyong. Nya. Urang kerajaan. Urang kerajaan. Urang kerajaan. Dewek kadinya. Wah, bapana teh eta mah euy. Dewek maklum anu apel mimiti teh apaan? Gempeur. Nya. Diuk pas mengena keur nyokot cai teh polohok di ruang tamu teh ningalian dewek teh. Di si imah batur ka awewe teh nanya ka calon kabogoh teh. Neng, eta saha? Eta mamah cenah ulu. Ari eta cenah anu ngaikopeah saha? Eta mah bapak. Ulu eta saha anu make kuda ceng gagah kitu. Eta mah Pangeran Diponegoro cenah. Nah, mata kudu apa karena sejarah kayak gitu. Pokoknya. Ari pek di dieu teh nyong, cenah geus cerita. Nya. Aya gambar lalaki kasep. Oh. Duh, jodoh teh dewek teh maklum keur bogoh teh atuh cemburu. Oh, cembokur. Jeles cembokur muncul bahasa gaul mah. Nya. Dewek teh jol merengut we naon cenah eta patosahan yang punten ieu. Aa moal ngambek eta tuang raka sanes. Eta saderek sanes. Tuang emang sanes. Nya. Eta saha cinging aa moal ngambek moal eta teh foto neng sateu acan dioperasi cenah. Sing horeng anjir. Naon tah? Atuh lamun kitu mah LGBT manehna teh. Eleh. Apal LGBT? Naon tah? Lalaki ganteng bujur totos teh. Nya. Aduh jeung totos. Nya. Hei, Di PT Pupuk Kujang ieu teh. Bilang kala anu ka-50 taunna ulang tahun emas. Bagja Prestasi tanpa batas teh bener. Nya. Diluluguan ku pangaresana Bapak Direktur Utama Bapak Mariono. Miwah sadujungjang karawatna nya anya. Samohon atuh da urang teh kudu ieu. Bapak Kades Dawan Tengah oge Bapak Usep Supriyatna aya. Bapak Camat Cikampek. Sumpi. Bapak Wawan Triwana Keamanan Truk PT Pupuk Kujang. Kadus 2 Pajaten biwah jajaranana. Bapak Soleh Hermawan sesepuh Pajaten aya. Bapak Junaidi. Sumpi. Sata Bapak Junaidi teh? Bapak Junaidi. Bapak Junaidi teh putrana bapakna. Oh, duh karak nyaho nya euy. Tah nu mata kudu loba silaturahmi teh kitu teh. Nya. Itu penting. Nanyakeun wae teh nyaho aing teh maca ieu teh. Nya.
Kang Dana aya Kang Dana ulah Bapak Solihin miwah Ibu Neng Dasih nuhun katampi kagegelanana nya Mang Apuy wakil pelek Mohon. Kang Wandi Bodo Amat Kang Deden Odon Kang Eko miwah Teh Jenong Aya. Asep Kelana miwah Teh Ririn Supi. atuh Om Alek Jangkung Cinangka oge manco Manco. nya nuhun hadiahna Am Alek Beres. nya atuh balad cepot Cikampek Kang Suryana Abah Wiranta Kang Anen Jaliteng Teh Rini Gemoy Mohon. Kang Adang Goler Apana Dea Pak Haji Ahmad PD Sinar Makmur Beres. Asep Sopian Ahardi Rio Dawan Kang Jabrik Asrea Bekasi nya Kang Bayu Triana Kang Nurman Kang Deni Culi Nurman Culi Haji Santana Bos Pempe Aya Kang. Dila Jaya Cikampek Mohon. Kang Ujo Mandala Aya Kang. Kang Ujo. Opik Mohon. Kang Usnandar aya eta Kang Kapri Mohon. nya Beres. Supi. PWG Jabar PWG Karawang atuh baraya Ngampar Jawa Barat Sumping. Haji Saprol Umi Queen Mohon. Mama Sabil Neng Angel Wajabrig Aya wajah. Kang Syakli Adadan SMP 4 RT Ana Mohon. atuh Pak Haji Udin Aya. miwah Ibu Hajah Charmi tibakan Cikampek oge manco Manco. nya Beres. Bapak Junaidi Pupuk Bapak Guntur Buser Cikampek Bapak Alup Ibu Asti Neng Dera Mohon. nya Bagja Dele Kang Ablay Abah Didu SJS aya Aya Sumping. nya Wakum sadayana nya Beres. seniman seniwati araraya Araya Sumping. jeung kade nyong euy naon wan urang teh Karawang teh kamari teh pan nembe pesta akbar pan urang teh oh nya di Bogor teh ya Bino Jakrama di Bogornya hajat dunya padalangan bete teh alhamdulillah dikengingkeun ku kontingen ti Kabupaten Karawang 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 dalang iman Kang alhamdulillah Iman Rohendi kacanak deui ka Karawang Kaboyong deui. kapungkur mah ku aa hari tatehnya 2012 2012 Arek dicokot teh 2014 heeh ngan menang harapan 2 hari oh gitu nya Bagja nu luar biasa entak engke hajat teh di dieu teh nyong di dia ah nya teh iya Karawang. tepuk tangan kangge urang Karawang sadayana Juara Jawa Barat kade Karawang teh juara Jawa Barat dina pagelaran wayang golek nanya sareng wilujeng di kapara pinunjul nu sanesna nya juara ke hiji 2 3 harapan hiji 2 3 heukeun we da eta mah urang mah da dinu kitu mah eleh jeung meunang mah biasa Biasa. nu penting silaturahmi nanya silaturahmi Silaturahmi. nya nu matak dina meunangna urang ulah nepak dada dina elehna sing lapang dada ulah nu eleh ulah nejeh teh kitu Nya. nu meunang nya tadi teh ya urang teh heeh da aing ngaran-ngaran dina seni mah pan seleratif itu ieu na nya kadangkala panaha sia mah meunang kudu mah itu nu meunangna heuh da aya kaputusan mah kumaha juri beunteun makan subjektif urang sewang-sewang kadangkala nu penting kabeh oge dulur jeung baraya eta urang bener saling nyong rojong we satuju pisan dewe nya komo apan aa mah dina sepak terjangna banting tulangna dina kesenian Sunda utamina dina pagelaran wayang golek teh aa mah menika paratos melanglang buana nya caritana oh lain da nya na da mah geuning lain sa Jawa Barat malahan mah ka luar negeri Mancanagara. luar biasa Babeh Berlin nya babeh Berlin pan jurina jurina Juri. Ibu Mas Yuning sinden jurina atuh oge sami kungsi jadi juri pan kuring jadi patandang harita pan juara hiji harapan tapi nya keun mah hiji harapan ge asal pangpayuna gitu amin kitu mah tuh. Amin. Nya kitu anya babalang gonjangan we ieu mah Ieu mah da urang doakeun ka sadayana Mohon. utamina KPT Pupuk Kujang ti awit Bapak Komisaris miwa sajungjang karawatna sing Pranjang Yuswa Arageung Barokana amin ya Allah Amin. tinangtu geuning ngelestarikeun budaya urang teureun-eureun unggal tahun sok aya pagelaran anu sasatna ngahibur sadayana masyarakat di patempatan Beres. atuh urang kumkeun ka sadayana ti awit nu nongton nu ditonton nu icalan teu diwinci hiji-hiji sadayana mugia manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa Amin. taala Amin. amin ya rabbal alamin Amin. lain seniman oge kadari Kadari. dalang-dalang Rempeng. dalang Dika dalang Andrian dalang Awang dalang saka aya dalang Saka dalang saka Yuansah oh nya Mohon. nya jika budak urang ngaran dalang Iya, Saka Sami. nya Ngan dalang ieu mah Suwandi aya dalang Suwandi ongko aya dalang Iki dalang Iki Aya.
Dalang Rama Rama Syahrul Bagja luar biasa. Dalang Widodo ge aya. Dalang Widodo sing Dalang ka Widodo dieu. ka dieu nya. Aya Suping. Anu keur pira teh euy. Sok urang silih ieu urang mah nu penting. Silih simeuh urang mah. Silih rojong we. Baheula mah nya ngadenge carita kitu baheula mah dalang jeung dalang teh silih teluh geuning. Bejana. Bejana gitu. Ya, bejana. Zaman urang mah ulah kitu anya lamun heueuh teh mah kitu baheula. Urang mah saling rojong we, saling simbuhan. Dina seni mah silih turutan, silih injem. Tah. Kan kitu. Paingan asok nginjem we duit ka abdi geuning silih nginjem. Maksud teh ieu teh heueuh meh engke nginjem deui teh aneh gitu maksud teh. Ame tuman adaptasi heula meureun. Alah ampun. Bagja nu luar biasa. Aapep nuhun Aapep. Senior abdi, guru abdi, lanceuk abdi. Buma Suning. Ya. Sok emut ka sauran abah kapungkur lamun pendak teh ye, lamun pendak unggal panggih di mana-mana teh mu HP, mi HP si Oga, mi HP si Oga. Eta teh Bari jeung dewek teh atuh saha atuh deuh urang Cikampek titik atuh. Apan sarua jeung Bandung lamun pertama koma teh. Nya. Jajar titik jeung koma teh maru kana deuheus teh. Muntak dewek mah lamun panggih teh oleh we sabisa-bisa sok hayang nyimeuhan, sok hayang ngalengkepan da elmuna mah geus mundal ayeuna oge. Mundal. Komo ayeuna di aya si bungsu nya meureunan silih rojong, meureunan ayeuna bagian Oga meureun kudu ngunggu meureun si bungsu sina kaluhur bener. Bener Laras kamari ujian luar biasa eta cagapna. Saprak apal kumaha ngenyodna lambang OSIS. Jadi halus garapna eta budak. Saprak bangor. Kulantaran nyaho eta lambang OSIS ngenyod jadi halus garapna luar biasa eta budak. Kelanan ieu teh ngenyot lambang OSIS teh naon itu maksudnya? Lambang OSIS. Aduh. Ya, lain lambang OSIS, lambang Korpri. Bagi parah mun aing teh ngomong teh. Anggas dong kamana karep teh nya. Tadi sensor teh daun. Lain apan nu hiburan teh urang wae lin. Mang Raja geus ka dieu. Mang Raja. Eueuh. Aya teu wamuh jeung Mang Raja teh mun beurang maksud teh. Oh, gitu mah teuing atuh. Lain pan urang teh. Aya di Pandawa mah nya dina mangsa Pandawa keur kaayaan gelut papuket tah bisi anu sulundup karena pasanggarahan teh sok aya hansip. Bener. Nya. Ngan hansipna geus tokroh-tokroh ieu teh hawatorna teh. Keamanan teh. Nya, tapi sumangetna mah luar biasa ieu teh. Bener hansip eta. Hansip eta. Mang Ade teh. Hane pisan bener ngajaga malingna atau wah najan geus kolot gitu. Mang Ade mah najan geus kolot oge tapi maehna geus aki-aki. Atuh sarua keneh kitu mah. Sami keneh. Alah, biasana sok ngulampreng ka dieu Mang Ade teh nya ka mana nya? Sok nolol. Biasa mawa pentungan jiga tungtung sahur. Geuning. Alah. Ade. Punten. Tuh nya beda aya urang Batak mah. Punten lain punten. Ayat terah Sumatera Utara ieu mah. Sumatera Utara ieu mah. Mata jiga PMP ieu. Marga. Ya, sekedap rupiah di pihak mana ya? Nya. Ti pihak Pandawa Mang Ade. Pandawa. Sidawa lah pihak Pandawa kuring panganten awewe. Lain mah. Mang Ade depan sok nguliling mah nya pohon di kana beungeut kuring. Kumargi dalam keadaan perang Bratayuda. Nya. Abdi menang beja di negara Batamerah. Di negara Batamerahnya. Aduh. Aya ratu anu bade ngulampreng ka dieu Ngulampreng. Ya, di Setra Gana Umayyid. Buset. Nyaeta Dedeh Permoni. Lain dedeh atuh gedeng. Lain deng. Aduh dedeh deui. Kumargi di Cikampek janten Dedeh. Oh, karena di Cikampek. Nah, Dedeh Permoni teh sauna nama bade Gedeng Permoni lain dedeh. bade janten sakutu negara Batamerah. Oh, sekutu. sekutu. Simpatisan. Simpatisan. Ya. Ku abdi tos di WA ti Batamerah daripada Batamerah mah hamur mending nganggo hebel. Lain Batamerah bahan bangunan, ai Mang Ade. Oh, sanes. Batamerah negara. Nya, Apa juga ganti ku hebal, mah nya pernah ku negara hebal. Alhamdulillah abdi Kunaon? danget ieu nya wengi ieu
Nya. Sugan teh mau ngalaman di naon teh dirempuk dalang ya aduh. Anu hiji dalang nu palih dia ya Apep Nya. kasep deh. Kasep. Awas, bogo ditonyok wae geus. Lain bogo di Tonggo, di ya orang Cikampek, dangukeun late. Putra daerah cerita. Putra daerah. Jadi alhamdulillah nate ieu kerupuk kujang, kerupuk kujang, pupuk kujang. Kerupuk jauh-jauh atuh. Untung teu dorok-dok. Banyak pabrik kerupuk kujang mun sakieu gedena. Pupuk kujang Nya. mengadakan pagelaran wayang golek anu digarap ku dua dalang. Nu hiji putra daerah, anu hiji tetangga daerah. Tetangga gitu. Benar salah. Saya di sisi men. Nya. Abdi ngaraos bangga tapi abdi teh nemawi abdi ngiring ka pupuk kujang ka dieu teh cing teh eta apa abdi teh bade pesan ka pupuk kujang teh. Naon tah? Pesan naon tah? Margi ayeuna sawahan di urang teh tos sae Nya. nganggo eta teh pupuk kujang. Pupukna teh. Pupukna teh perkebunan tos sae malihan mah leweng-leweng ge parantos. Leuweung. Leuweung leweng. Itu. Leuweung. Nya gitu. Nya. Gunung-gunung parantos seueur tutung wah tutung tetangkalan teh salubur. Subur. Kuayana pupuk kujang teh. Kuayana pupuk kujang teh. Nya. Tatanin. Abdi teh kamari nyobean ka Gunung Tangkuban Parahu. Nya. Abdi bade protes. Profesor. Di mimiti ayah kenapa Tangkuban Parahu? Cik sekali-kali mah aya Tangkarak Parahu atuh. Ya Mang Ade eta mah geus jadi ngaranna. Nu mawi tah si Abang. Legenda eta mah. Legenda. Si Abang teh di Tangkuban Parahu teh melak Tarsan. Nah menjadi malak Tarsan teh. Tarsan mah dipelak atuh jeung Tarsan. Supados rame. Oke, teh di leuweung teh sing arwo eta. Nu mawi abdi ka pupuk kujang teh bade pesen kanggo ngagemuk Tarsan. Jadi Tarsan teh dipupuk mah sigana wah rabeng gitu. Tapi aya deui mah Jadi ame teu tiisin aya deui gitu. lamun teh mah misalkeun tomat hayang gede nya. Tah. Jabat dipupuk teh pan urang boga aset di Sukabumi Maerot. Nya. Mawa cai saember mah ka ditu jampean ku Maerot. Ciramkeun moal buru galeudeung leungeun teh. Nya tuh bener kan jadi lolonyong tempatna. Ari adalang Apepnya kudu disengsor ieu mah nya. Oh nah, tadi disensor. Tadi jeung tukang sate erek gelut. Nya. Urang tinggal itu padalang Apep keur tukang sate. Ongkoh can digebran tapi di seuneun. Nya. Tanyakeun ku abdi teh, "Kang ari ieu sate naon?" "Sate hayam, cenah." "Adukeun jeung nu abdi." Ya. Di mana oke hayam. Hayam mah jeung hayam deui. Jeung sate hayam masih geus pae eta mah geus daging kumaha atuh. Ngaleos tukang sate hayam ngaleos teu wantun cenah. Teu wantun. Aduh. Kitu Aing padalang lieur Apep. ah. Iya. Nya. Eta tadi mah jeung Apep mah aya angkot eureun, lain eureun ieu lain gawe eureun naik turun. Nya. Teu apaleun Apep mah sakitu tadi diperangkeun diabringkeun eta kot buta angkot tepan wah ngalut pisan. Beda deui. Angkot buta mah lain angkot nyaan eta mah. Bahasa Disarwakeun jeung angkot Banjaran. ini teh bahasa dalang nya kitu. Aduh nuhun Apep teh. Apep teh kukuna mulai jadi dalang ya Apep nya. Kumaha? Jadi dewan pantes. Oh, dina pameunteuk gitu. Pameunteuk mah. Oh nya atuh jadi aktor pantes. Meme datang ka dieu ge mah ade lieur tadi di kamar. Kumaha? Neangan kasur, eueuh kasur eta leungit. Kumaha kudaon kitu mah jeung leungit. Neangan kasur mana kasur, cek kasur mah gede. Nya. Sing horeng katidihan sapere. Atuh. Sekurangnya Ya moal kateangan nempona kana spray itu mah. Bukan lacek teh ngerakeun. itu nya curangnya dalang. Dalang babaturan ngerakeun lacek ngerakeun itu mah aing. Dalang Apep mah manis dan berwibawa. Nah, manis dan berwibawa. Manis aja dan nama. berwibawa. Begitu ningali dalang Apep teh aduh manis pisan. Wibawana menisipkan security pupuk kujang sugan mah. Serem. Emang garelis kumaha teh Alah. security. Serem security-na. Alhamdulillah ibu rabbil alamin dina danget ieu teh nya ibu-ibu sadana ibu. Daramang sada urang dieu. Alhamdulillah. Seueur urang Pondok Lele araya di dieu. Eta baraya ngampar. Bayar baraya ngampar aya. Aya, terus naon teh?
Balet si cepot. Balat cepot. Ngalut alhamdulillah. Bare Pokona Cikampek. bare Cikampek sadayana pokona mah sing sararehat we nya. Amin, amin. Nah, gitu. Nu utami nama abdi ka dieu teh jauh-jauh ti Sumatera teh bade nitenan bili dedeh permoni ayang ngurunyung ka dieu. Gedeng, nah dedeh di dedeh deui ieu teh. Aduh, Ulah, ampun. nya ge Cikampek tetep, najan di Cikampek oge tetep karena gedeng permoni. Titik Cikampek mah. Pan goreng oge koma atuh. Ya. Bagus lah. Callback-na alus sih Lamun callback. Sumatera berarti naon atuh? Pan ai Cikampek mah titik. Titik. Bandung koma ai Sumatera naon? Pengkolan. Energi aya. Cikampek mah tara banjir, tik dewek di dieu mah de can pernah banjir. Cikampek mah. Cikampek mah talung-talung ngomong di daerah itu tuh daerah Tanjung Pura naon sok aya keneh banjir. Oh. Ngan kungsi pan dewek kungsi ngumara di ditu. Banjir yo. Aya nu mereban. Keukeuh we tilelep. Nah, Ah, betul. Apaan bana ya keneh pelek. atuh. Nya atuh pelakna keluar Beurang. heula atuh mah. Ya. Alah. Dalang ngapep mah tetep mek piomongkeun. Nya diomongkeun abi ge. Jadi omongan teh rauteun. Tah. Nya. Lamun seu abdi masih kene sok teler mah aya bandi centang. Tekenge, ai mabok teh ku negara dilarang, ku agama diharamkeun. Piraku beuki kolot beuki goblok. Make jeung make teler sagala montong. Lamun si abang masih kene kieu. Doh. Oh. Dalang ngapep aya bandi centang kadona. Baheula mah Mang Ade, dewek oge sarua kitu ngan ayeuna mah kieu atuh. Oh, salat. Lain make galon kitu minumna kieu. Lebih loba tuh. Alhamdulillah. Mang ada teh bala teh beuki pisan kana minum teh. Kieu pisan atuh. Oh, gitu pisan. Dasar mah hoyong mabok mah babari. Tah, Nah, kumaha kumanya? macing. Teu kudu repot mah kejung kudu alkohol make arak segala rupa. Teu kudu repot. Apaan Upami urang hoyong mabok mah. Nya. Cai herang Dah, cing alus ye kiat ye. Dah. sagelas we. Sagelas. Pokona sagelas yang ngaleu cai herang. Heeh. Numpak korsel we saminggu. Liur sami. Atuh geus udah make cai herang sagala geus langsung numpak korsel. Apan Anas ngadengekeun. upami teu nganggo cai herang mah moal nemak. Oh, Upami nganggo cai herang mah nemak. Numpak korsel saminggu. oh jadi nembakna ku cai herang teh. Cai herang liur saminggu abdi nyobian teh aduh. Ari dewek mah Mang Ade ieu teh ting penyakit naon ye? Nya. Unggal nginum panon sok nyeri nu katuhu. Unggal nginum tah. Nggak Make nginum gelas. sok nyeri panon nu katuhu. Nu katuhu. Nah, Bawa ka kunaon? dokter, ieu dok ieu kumaha ye? Unggal nginum jeung nyeri panon nu katuhu. Oh. Oh, cek dokter paingan. Dan dina gelasna aya sendokan cenah jadi sendokna nyolok kana panon. Ampun. Lamun abdi jadi dokter nang mariksa dalang apep. Kenapa ini sakit mata saya gara-gara minum? Oh, eta mah kedah dikiret. Ya, kiret mah nu kaguguran, kiret mah. Naon hubungan Jauh-jauh teuing hubungan teh. Socana dikiret, dibijilkeun socana. Aduh. Ganti ku kaleci. Alhamdulillah. Mentak dewek memang Ade lamun bisul sok meuli kecer. Tah, Kecer. bisul Ubar meuli panon. kecer. Nya lamun bisul teh. Meuli kecer. Nah, lain meuli salep lain. Nah, Yeah. Make kecer. Nah, bet make Apa kecer. dina bisul sok aya mataan? Sok bener teu? Ya. Tapi heeh, deui bener. Tapi lamun diplesetkeun mah hentong ku kecer. Kunaon tah? Lamun bisul meuli kecrek we. Kan jauh. Oh, di am teu jauh. Lamun urang keur bisul meuli kecrek, dikecrekan mah jadi joget atuh poho kana bisul, poho kana naon. Joget teh. Atuh dikecerkan menjadi pangkat. Eta atuh, aduh alhamdulillah hidup alamin tuh. Aman we nya kitu. Tak abdi mah mun batuk, Made. Kulan? Mun batuk, Tah. tara mau meuli obat batuk tara. Tara? Aneh jelema teh ongko batuk. Meuli ubar ateul. Oh, Ai lamun- batuk lantaran naon sok? batuk. Ateul ti koro bener. Meuli Oh. obat ateul lah kakarak minum obat batuk. Oh. Bener teu? Matak cek abdi ge ulah loba ngadar hileud. Nah, eta. Ayo sok aya dah hileud cina nangkep di garas nya ateul pasti teh kaurang. Ulah awartosan ieu mah. Aduh, alhamdulillah. Garela oge jelema. Kakak Radir empuk dalang ya aduh ampun. Aduh, alhamdulillah ya kasadayana wargi-wargi tuh alhamdulillah ayeuna teh abdi teh kadi teh henteu nyalira sarosna mah. Oh, teu nyaliranya. Duaan.
Oh, petugas hansip deui sarua. Sanes, Sinen. Sinen, tapi Kabogoh. Kabogoh Mang Ade teteh. Sinen meneng newak di jalan. Kanan. Di mana oge newak di jalan mah mun teu garong bangsat nu gelo. Begal Manya Sinen atawa- make jeung ditewak di tengah jalan kumaha? Mamawa sepanduk dina dada teh abdi Sinen. Aya ditah nyanyi, titah nyinden. Kalau kabalem, Nah, ari sia kumaha cenah? Da abdi mah resep kana ieu cenah kana kawih teh anu aya maungan cenah. maung kumaha? Maung lugay maksudna. Ish, sanes. Maung kumaha? Bapak dalang ya. Da eueuh lagu Naon, maka sok jeung aya aneh- maungan sok sagala. aneh-aneh, Aya Mang. kawih nu aya maungan daungeun cep apep. Kudu ya. Oh, putra daerah nya. Tong wani-wani putra daerah teh kada. Dalang lagu anu aya maungan. Naon sok ngaliurkeun. Eta teh kalebetna lagu gede. Uloh. Nu kieu geuningan. Ci. Karasa tayananya talang sara diri abdi aum. Tuh. Eta Lain mau eta mah tuh Gusti nu agung ada eta juru kawih geuning sok kitu. Aum magerem juga. Mamanis eta teh Mamanis, mamanis. eta mah. Ih, nya. Eta teh mun dina judul teh kulu-kulu bak teh. Bam. Kulu bam. Dan terus kapaehan hari teh begitu kulu-kulu bak sekwe teh. Alah. Geura urang Nya. urang panggil kades. Mana aya ka dia? Ayo. Saha ngaranna? Iya tuh. Mang Rade. hayang kenal ya. Kades Cid. Saha cid teh? Oh Cid. Ya, awewe mah di mana ge Siti, Nyimas, Iroh, mah nya Ocid mah lalaki atuh. Ibu Ocid. Carogena teh anggota dewan, janten Ibu Ocid. Oh, nyutat kana ngaran salaki. Nyos, carogena. Oh, ai aslina saha aslina? Rohman. Atuh leuwih parah gitu. Parah si Rohman. Nah, sadana mah ngeunaheun eta tehemna mah. Kade ai kade ai. Oh, ai. Mun Satria mah keur Oh, nangling ai teh. naon? Ai Rohman. Ai Rohman. Itu dandanan. Mereka mana sih? Astagfirullah. Ieu teh naon cenah Ieu naon? teh juru kawih anu kenging kamari Wino Jakrama di Bogor. Ulah Kela ieu teh juru kawih, juru parkir ieu teh. Kamari juara itu. Juara. Alhamdulillah juara. Juara sinen, Sanes. juara naon? Juara gelut jeung supir truk. Tadi keuing atuh kolot teh. Kontrol atuh. Sakitu leumpang geus make itu kakak disuntrungkeun ku. Osteoporosis teh. Oh, rada saya teh setruk bapak. Aya awewe Hercules lain setruk sia teh. Naon? Ai setruk manu katuhu. Aya. Ieu da kencas truk. Oh, hayang gaya beureun maksudna. Guys, urus gaya just Jeung kencas setrak. truk. Alhamdulillah Ayo dong, Akang. sepatah dua patah. Kang Dawala. Ieu geuning neng Ai Rohman teh. Kang Cepot alhamdulillah tiasa penak sareng jeneng ya Allah. Itu dina raraga Ulang tahun. Pupuk Mariono nya. Pupuk Ujang, Pupuk Mariono. Apa nu bogana Mariono? Eta mah boga tetep we da instansina mah Kujang. Pupuk kujang. Tuh. Pupuk Kujang. Kujang ageman orang Sunda teh kujang. HUT tuh HUT. Nah, HUT HUT hari ulang tahun. Tuh. HUT. HUT. Lain HUT. tadi. Berarti pizza HUT teh berarti hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Bisa HUT. Lain Akang tadi ngomong-ngomong masalah tadi angkot sate nya. Nya. Terus tadi non teh obat obat bisul jiganya iya. obat nyeri panon. Tah jeneng ge boga tips Akang. Tah cing. Oh, bukan tips. Tips tak ai jeneng mah tipsna teh kesehatan. Naon Tentang tah? kesehatan. Tips ngabedakeun bilih ibu-ibu bapak-bapak nu aya di sadayana. Ya. Tips ngabedakeun panangan kenca jeung katuhu. Tah, kenca jeung katuhu. Ngabedakeun iya. leungeun kenca jeung katuhu. Katuhu Akang. Cing Bisi sok. can aya nu apal bedana panangan kenca sareng katuhu. Gitu. Tah ku jeneng rek dibejaan. Cing. Cing, kumaha teh teh? Anu dasar. Nah. Dasarna tina jempol. Upami panangan kanan, jempol pasti aya di Kiri. kiri. Upami panangan kiri, jempolna aya di Kanan. Tuh, geuning. Cobi, Nya. cobi. Anu kaduana tina aroma, Aroma. Oh. tina bau. Hmm. Upami anu kanan, Nu kanan. daging hayam, asin, Ya. roti, Roti. tahu, Ya. karena paranti tu. Tua. Upami Nu nu kiri, kiri.
Dewi, Ah. Siti, Kela. Ratna, Imas. Naon Kang? Kela Naon dia hubungan anak ieu? Tadi mah nu katuh mah dahareun. Nya. Ai nu kenca mah nah ngaran awewe. Nya eta teh kan bentena upami anu kanan mapan bawa dahareun tuh hayam, Nya, sate, nya, tempe, nya. tahu, tahu upami anu kiri mah benten. Oh. Dewi, Arum. Oke, lamun mana bisa ngabedakeun Nya, bauna nya. ayeuna leungeun urang pangamulankeun. Aing nyaho aing. Ya. Aman sia. Saha? Sakali deui cing. Nah, ieu mah anyar ieu mah. Anyar Teu wauh ieu mah. aslina. Nu anyarnya. Nu anyar. Saha ngaranna? Dedi. Oh, geus teh Dedi. Aduh. Tah. Berarti cia can ngalaman. Teu apa saha eta mah anyar ih. Anyar cobi sakali deui. Aduh, aing mah Wawan. lain sia teh. Saha tuh? Saha? Tukang nyeuseun teu maneh. Di teu Kela. maneh nu sok nyeuseun sia teh. Kela tukang nyesirkeun aing. Heeh. Atuh wa aing meureun. Ha meureun uak maneh we da urang. Atuh abi teh ka bapak uwa. Ah, sekali-kali mah nyebut uak sekali-kali. Sekali-kali mah nyebut uak pameget we. Ulang ka batu. Ulah Eta. dalang. Ongko baru ongko meureun. Ulah dalang apep wae atuh. Nya. Eta bedana teh Gusti nu Agung aya baraya ngampar. Wajabrik aya Umi Queen. Mana wajabrik? Aya Bos Koprol. Halo. Ah? Wajabrik aya? Aya itu Wajabrik. Untuk Nya. poek-poek oge katempo sih teh. Nah, ha. Apa Wajabrik mah poek ah. Oh, jadi ketinggali gitu. Nya. Aduh. Pak. Oi. Hayang diajar nyanyi sehingga itu juga Mas Yudi. Sinden, boleh, juga sinden. Juga sini, Hah? Bang. Eta eta Sinden. Mas Yuning. Ya boleh. Muni garalak. Sia teh meuni. Atuh diajar ya. Oh, ka juru kawi siga ka striker Persib. Nya lagi salah tungtungna atuh meni wajar meni tina Mas Yudi karena Mas Yuning da deukeut. Make neng. Neng. Lamun Mas Yuning mah eta teh calon back Persib. Sia teh. Eta mah Beda, Mas eta mah. beda. Neng. Aya Ibu Ibu Mas Yuning, Ibu ada Arum. Ibu Arum si Beko teh ieu. Beko. Ieu teh juru kawi kan karesepna teh nya Nya. Saru. baradig. Hei, Nah, make jeung baradag. heuy, Baradig naonna? tinggalikeun baradag kitu teh. Da cek urang ge kolot-kolot ieu mah. Cunihin ieu mah. Marokana Kang. Cereumeuh, ieu mah Kolot jeung ieu mah mah. paling sa dina kantongna batur mah kolot teh pantesna dina isi kantong teh tas be. Bener. Nya. Nya Bener. sajadah dina kantong Oh, nya teh. sajadahna kantong teh. Apa sajadah leutik teh Kang? Oh, jangan salah seraheun. Nya eta. Terus Ari naon? Quran leutik pantesnya. Nya. Ieu mah da ditempot teh dina kantong teh obat kuat. Kolot ieu mah Oh, urat madu teh geuning. Aduh. Iya. Cing Jameng. atuh cing Ari insap atuh mah ari deh. ari kolot mah dangukeun padalang apep. Matak bilih anjing padalang ngolotan. Dina saku teh kedah diayakeun obat kuat. Oh. Margitos kolot mah pundungan. Pundungan kumaha? Kudu Mang Ade? kuat ku kaera. Lamun panggijeng babaturan teh. Eta obat kuat. Ah lain pundungan geus lemah we sidik. Lain bisi cuman mah kamu di beja-beja mah teh urusan pribadi sia teh. Ngomongkeun pribadi Ieu mah ngajarkeun nyanyi. Hak, Urang boleh. hayang nyanyi. Oke. Hayang nyanyi. Kalau Ngahibur ka pupuk kujang urang. baik. Nya da Mang Ade mah jago atuh tina titi larasna oge. Nya. Nya. Lamun Tati atuh tati. Tati. Tapi ka dipaksa kitu cing ngeuneunan. Kamu cenah nangtung hae ka dijengkang ka dieu deui Ini lah. Kang da iya kentana da sarua digaji nangtung we atuh. yang dibejakeun ka bos koprol situ teh. Sapro. Bos Sapro. koprol. Sok. Aya umih kuin. Umi teh make H Umi Queen. Umi ieu mani umi mah ngadamal kabaya teh mani kieu umi. Ieu ti umi mas. Ti Umi ieu. Oh, paingan. Ukti Umi kabaryana Umi Queen. Pona kasadayana. Nya. Sok sepatah dua patah kata dulu jadi Lain sambutan nyanyi. Nyanyi. Poho. omongkeun heula hadirin sekaligus. Sekalian. Sekalian. Sekaligus da itu aya Sekalian. anak-anak, aya kolot, aya anak-anak, aya ABG, aya berondong sok. ABG lain BG, Ya. ABG. Baik. Sok. Dikumkeun nya. Hadirin sekaligus saya akan membawakan sebuah lagu. Heeh. Oke, laguna naon bade nyinden bade naon?
Abi nyanyi atuh. Oh, boleh nyanyi. Lagu apa? Penyanyi nah lah saha. Lepis Sukesi. Halus. Dicentang kado teh ku aing lah. Make jeung aya lepis. LP mah di Jakarta, iya mah di Cikampek titik. Jadi Lepis Sukesi. LP Sukesi. Oke, baik hadirin sekalian, ini dia penyanyi. Lagu nahala. Hah? Lagu nahala. Lagunya itu lagu ini apa namanya? Datang untuk pergi. Oke, datang untuk pergi. Oke. Hadirin sekalian, ini dia. Abi palih dia. Nah, Oh. penyanyi ieu mah ada pemain rebutan atuh. Nah, pemain rebutan. Sok naik karena rebutan. Ngapain aku pemain rebutan yang tiki kituan atuh. Menang TV, menang naon teh eta mah. Oke, baiklah Elvi Sukesi Baik, oke. dengan lagunya Datang untuk Pergi. Oke. Oke. Sedang tendahar sih teh. Bu Elvi Kulan. kedah ngartos ya. Upami Bu Elvi Ratu Dangdut. Nya. Ya, kedah ieu mah tukang kendang sanes raja kendang ieu mah. Wartosan tungplang dung gitu atuh. Tungplang, dang, Allah, Oke. eta make dadang segala ya. Oke, baik, ini dia Elvi Sukesi Panggil. dengan lagunya Datang untuk Pergi. Come on. Wah, dan kegila-gila gayana ampun. Assalamualaikum. Aduh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Kayak kumaha Eh. itu? Dengekeun apud ai laguna mana Eh. sih? Ongko ai ayeuna apud. Tadi apudkeun teuing atuh. Tadi Ocit, Rohman Apud. Nu pantes atuh ngaranna kieu. Ha atuh dalah ongko nyanyi ai ka tukang kenang mamatahan ai ngong henteu sih teh. Sakali deui. Aduh, ampun. Yo, Oke, baik. Ini dia Elvi Sukesi, lagunya Datang untuk Pergi. yo masuk. Ah, asik. Ya kayak dada tuh ya. Ah, aduh. Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Yang di belakang mana suaranya? Yang di depan mana suaranya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nyanyi dulu sih teh. Duloh, kurang ajar. Mereka rerencodan gitu ari gaya mun siga kontainer mogok sih teh. Mun gegebegan gitu. Mang Ade, Mang Ade, Ya. tadi mah gaya OSIS ngenyot. Ayo we OSIS eta. Apaan dia laguna? Sakali deui. Ya, ini dia Elvi Sukesi, Datang untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik-baik saja. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Cing sahayeuna sahaya. Aing jangan jadi ngepon lagi. Kumaha teh? Riut Mahfud urang mah. Bieu naon bieu? Datang untuk Pergi. Dengekeun launan. Laun. Tempo. Datang untuk pergi. Atuh ukur kitu wae mah lain ge artis ya teh Harun. Pak, nu pantes tuh, Pak. Lupa pisan ngaran mana mah aduh. Nu pantes atuh. Ganti ngaran ah. Entong Elvi Sukesi ah. Sanya Mirnawati teh. Anu lagu baheula teh lagu dangdut baheula. Oh. Jeritan hati teh. Mirnawati Dewi. Nah, eta. Oke, siga mah da aing ningali dina tarangna mah siga Mirnawati Dewi. Nya. Dina tarang mah. Mirnawati nya. Iya. Kala. Bukna make disasar. Oke, Mirnawati mah kagigirin teh. Oh. Tuh rada misah. Oh. Sabab minang nyusuan, Pan. Oh, Nena Paturai. Paturai. Paturai Nena. Iya. Oke. Ini dia Mirnawati walaupun Nena Paturai dia Iya. memaksakan untuk tampil di atas panggung. Oke. Ayo Mirnawati. Oke, yuk.
Hap. Aisyah kekerjetan kita sia teh leuwih tina setruk sia teh. Ieu mah teu kau main eureunkeun wae naon. Omongkeun heula judul laguna naon? Jo kerjet sia teh. Apal bieu teh urang teh keur tampil. Bieu teh keur tampil. Dina lagu Jeritan hati. Ari jeritan sundakeun. Jeritan ngajerit ari hati. hate. Jadi Ngajeritna hate. tah ayeuna kira-kira ngajerit dina hati kudu aya soraan. Kitu. Paingan kekerjetan siganu tabrakan beruntun sia teh. Aslina. Eta apa? Nyanyian benernya. Boleh. Nyanyi yang Kang Cepot yang Kang Supados Lawala. teu carioseun ulah aya carita di Cikampek antawis penyanyi sareng MC gelut. Ya, gitu. Ngerakeun berita. Mending kena nyanyi sorangan, Berita ngomong nanti elit sorangan. eta mah. Nggak, nyanyi. Oke. Nyukeun dibantos nayaga sareng Iya. ibu-ibu sinden, Oke. sareng Akang Dawala sareng Cepot. Ngangge eta teh jangan Oh, becing pocal. backing vokal. Pakai C. Nya, Lantaran laguna anu viral kamari. Iya. Anu apa itu? dibawakeun ku Ade Lonok. Ada lonok. Penyanyi dangdut. Ade Asrin. Jadi lonok tuh. Oh, ganti. Beda deui atuh aya ade lonok mah anjing-anjingan. Daya polisi, teh polisinya. Naon? Jangan Beda naon naon? ade polisi. Borogot teh si penyanyi ieu tah. Nyanyi bener. Ya, mun leuwih-leuwih ti bangsat motor sih teh. Hah, silakan. Lagunya Gala-gala. oh, oi. Gala-gala. Jadi dibantu ku Nayaga. Kayak backing vokalna kumaha maksudna? Eta Kang anu ya nah hukum ya Kang mah sok mah. Hehehe. Gandeng heula tuh. Hah? Mak Eh. neng duh. Oh, eta teh anu dina interlude teh anu aya lagu Kang Wahyu. Ka Oyo. Lanceukna Oyo teh Wahyu, sia teh apal. Beda teh. Lanceukna teh Samad, sia teh ngarah nyawer. Beda. He. Tah segitu nya. He, segitu. He. Nah, tingginya gak boleh mah. Teu naon. Nah gitu Kang. Iya. Rock teh. Panon bolotot juga bangkong korodok. Ini meni apalan Akang ka Abi. Kenapa ada Ayo surah gangsa nama itu catat. beda lagu juga. Tidak lagu dia mah. Sok. Nah, Akang mah jeung Kang Cepot. Ya Kang Cepot hehehe nya. Oke. Naon Kang? Mau puteuy kieu sia teh. Eta. Lain peuteuy. Naon? Bangke beurit. Paingan atuh. Coba. Oke? Oke. Oke, siap. Baham penyanyi itu kok gerowong gitu. Aduh. Siga keluung kenang setengah. Aduh, ampun. Ya, come on, sok. Contohan. Siap. Oke. Yo, musik. Hey. Iya bagus. Ha 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 ha. Oke. He 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 he. Ha 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 ha. He 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 he. Ha 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 ha. Masuk. Masuk. Eureun setan.
Nah, keke naon itu mah. Seteh kolot teh meni upama kolot seteh. Lain urang mah dan ningali maneh tadi keur jogetna meni bangga teh. Siga box sound system ketebak angin aslina. Eta tongong maneh teh kapasagi kitu. Aduh. Lain masalah tonggong aing rek nyanyi. Rek nyanyi. Hayo we hehehe. Ongko cek maneh hehehe. Ya ulah. Ieu mah Kumaha? Kang bejaan tukang ku akang. Jadi tangtukeun kudu sabaraha kali Nah, tuh. tangtukeun sia teh sound system sia teh. Apaan tadi ge cek AA Tonggong teh gitu. kapasagi gitu. Aduh. Cek AA. Aku AA. AA non. Neng. Neng. Apa cek aneh teh hehehe. Oh. Loba Itu, Pan. teuing, loba teuing. Hehehe. Ha ha ha. Sakitu. Oh. Oh sakitu. Nya. Sakitu. Ngomong Enteng atuh Enteng. tadi atuh Bener aku teu paham. Yuk ah. Oh. Yo. Sakitu-kitu nah artinya. Gitu-gitu Yo. beresnya. Tere. enteng lagu tadi mah. Hei. Hei Darman. Sakitu mah ulah diomongkeun. Ongkoh tadi gitu cenah. Aduh. Eta si teh amak-amakan tong bari mulak cangkeng meuni siga motor si kinangka teh geuning. Ulah disebutkeun sakituna mah. Teu nya emri serba salah teuing ah. Bingung aing ge. Jadi kumaha sih teh? Nengkeun. Kumaha? Hehehe. Ha 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 ha. Heup. Oh, oke. Oh, atuh Oke. geuningan. Oke. Iya, sokang ah. Tempona ambitkeun. ah, By taekna. order urang mah nya. Iya dong. Sok, Bro. Iya. Alhamdulillah beresnya. Di lajang teh. Ya, sok lajeng. Lajang teh, lajang Beres naon teh? Make jeung beres. Eta heupna. Nah, nyarekan di wae mah. Ongko bieu cek maneh heup. Aduh, Gusti nu Agung. Ngadon kitu da. Dengkeun. Contohan deui nih. Kumaha deui? Heupna mah ulah. Iya nya. Heupna mah ulah. Nah jadi gitu udah tinggal. Kada halal atuh. Heupna mah ulah. Nya. Iya punten ya. Nya. Jadi gitu mah ada tinggal itu. Anjir. Ulah sesiran anjing. Tuh nya. Tuh nya cek aing Geus oge. kieu mah. Teu kontrol si eta mah. Ya keluar keaslianana keluar ya. Naik, geus naik udah sih teh. Ah, Bi dibere teh manis ku si bulele nuhun le. Nah, teh manis jadi naik sih teh aneh. Tah. Naon teh? Heupna mah ulah kan. Nah, heup nama. Kudu kumaha tuh kuduna. Hehehe. Ha 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 ha. Oh, oke, siap. Oh, atuh. Siap. Oke. Paham. Jadi. Lanjut. Ya. Yo. Gitu. Aral. Kumaha teh ngalalarti teh? hese ngurus jeung si Oma ah. Si Om, si Om. Dengekeun sia teh. Lamun dek nyanyi nu bener sia teh. Sing atuh mah ade contohan lelempeng Iya. mah ade. Sia teh ditinggal-tinggal siga tangki kosong sia teh. Tangki nu eueuh Lagi minyakan. kosong kering ngeusian tinja sih teh. Sedot we sia tukang abi Kang. Gila ningalina ge eta mau kitu ngageol segala rupa mana teh anjing. Lain ngageol nu siga nyi gedena ge siga nyiru bisa. Siga tangki kosong asli gandengan tangki geuning ngagaleongan. Dengan thank you. Lamun dek nyanyi Tah, disesuaikan jeung gamelan. Tah. Ya. Kumaha? Ieu kan gamelan Sunda sing santun sia teh. Ieu teh wayang golek. Duo dalang, duo.
Duo teh naon? Duo teh dua. Dua teh dua. Di Padang mah duo. Duo. Beda teh eta. Duo dolong. Dalang. Dalang. Oh, dua dolong. Awong di Padang dolong dalang mah dalang wes teh. Nah, jadi Rendang jadi rendong. sesuaikan jeung gamelan Sunda sing santun sia teh. Oh, kasopanan sia mah hirup teh. Paingan sia minang ditewak polisi nya tah kitu. Sopan gitu. Teu sopan. Naon? Kudu sopan kumaha? Eta buuk disasak gantung dipasangkeun beurang tingalikeun. Gelung gitu teh gelung. Buka kembung gitu. Gelung. Sok sopan kumaha? Coba nyungkeun. Dadang dadadadang. Oh, dadang. Meng nong. Neng nong nong nang ning. Nah. Itu kemargi aya padadang beli pada nyawer je dadang dadadadang. Oh, itu teh gitu. Naon? Nya. Pak, belum matabi kemana? Lepas tuh. Wah, sia mah nge. Tasya teh Salah kasebut masangkeun di. awewe pinuh kepalsuan. Hei. Gede amak penjelma teh, gede amak ah. Bulu mata, ya, aral, lepas. Cek apun, punten lah. Punten. Santai. Santainya, Santai. siap. Tilang-tilang panon teh teh. Sia teh awewe naon? Sok, baik bulu mata bisa belahnya, baik. Oh, Teu kudu make bulu mata sia teh. Mau dipotong bayaran, mau tenang le. Terus maneh teh kudu nangtukeun yen maneh teh sinen teh gadis atau janda. Nya atuh. Ada bedana ayahnya. Wah ya. Kumaha bedakeunna? Upami sinden gadis Nya. nyepeng mic-na kieu. Oh, Oh, gadis. tina maikingnya. Miking. Kunaon bet kieu? Kunaon tah? Gadis. Eta mah gadis. Alasan Power keneh. Alasana geuleuheun keneh. Oh, jiji meureunnya. Jijai. Jijai. Jai. Mun Eta bisa mah- gadis kieu. gadis. Mun bisa mah cempal ku tisu. Nya, nya. Geuleuh nya. Lamun randa, Oh. Anjir. beda siga Kumaha penyanyi. kumaha. Tuh. Buset teh. Bisi enjing pageta padalang Oh. apep. Gaduh juru kawih anu nyepeng mic na di kitu. Wah, Itu janda. hari ieu mah lamun jandana Minang. Upami janda Minang, Minang cing. tinggal Paji Apep. Janda anak Minang Mapai sedikit. di mana we? Wah, iya mah. Di Kudu mana? disensor ieu mah ya. Sok, meh nyanyi naon? Oke, kita coba dengan mudah-mudahan mampu kita ya. Aduh. Oke. Sedih prihatin. Tawado. Sedih prihatin. Artis aja lah. itu tawado. Oke. Pak, mending lain sedih prihatin, Pak. Aya jangan lagu anu nahan beteung eta. Tahan deuleup. Eta. Oh. Bapak mah bisa geuning. Nahan Jangan anu beteung. serat salingku. Salira. Wangi tadi tos kapanggih, eta nih. Oh. Mangga sia teh kontainer. Coba kontainer. Sok. Sia mah lagu teh anu karitu anu merdu. Nah, sok. Making kieu. Oh. Oke. Ulah sinen teh ulah Dihandap gitu. kitu we melengkung. Mengkung Mun lah siga mengkung. juru kawi kesepuhan kieu. Heuai, lain heuai sini. Heuai, we. Heuai, sok. Nya. Dada geus. Dada teh temongkeun cenah bidang. Wah. Waduh. Nya atuh. Bidang. Oke. Masekon gitu mah deh. Kita kudu kaluhur gitu mah deh. Iya. Biar ada variasi. Ada Wih. nanti ini dimainkan nanti. Oh, permainan mic gitunya. Gila Oke. ya. Kala-kala. Ai dada busung ari beuheung kusut itu. Yang diurut emang kis gitu. Oh, gitu. Ari sia. Beungna pajarkeun kusut cenah. Sidik Ampun. aing pohon mah beheung ieu. Beung nu urang mah dihitung geus menang istrika. Halus eta teh. Halus teu kusut Oh, kieu. sok. Sok. Oke. Cing. Kalindengkeun mah deh ah. Ya. Sok. Lu. Sirikna teu sapan wengi abdi di jujurung mulang bos sapro. Aya Oh, bos sapro. Ah ya. Sanes abdi harares mung kada sareng aturan. Aduh, halah. Ieu. Eta ngahegakna. Manja lah. Ngahegakna sekali deui. Aduh, halah. Ieu. Maiki kan jadi si rasa kudu benang sia teh. Nya. Ari ngawi kudu jeung hate Nya, nya. Yang ngawi mah siga nu hoak hidup Persib sia teh. Sok.
Ulah abong-abong kena Allah. sok asa teu pugu-pugu siga anu tah anu Eta maikingnya. Pak, abis salila lempo si Inen da can asap can pernah apa si Inen nepi ka tah eta teh juru kawih teh kudu dilatih merolang layangan ngaralincah. oh mana naon jeung merolang layangan teh. Ngaralincah we mah. Oh, terus Gitu. Kapungkur geuning janji nalika na mepat teu pangceuna moal nyelowedor. Tegas. bieu lain mimitina ngeunaheun eta pas dorna kira ku nyolowet dor. Daung ai juru kawih pan kudu intonasi, Oh, artikulasi. artikulasi. Cenah mau nyelowedor. Jadi itu tandanya marah. Oh. Lah. Oh. Sing emot sumpah kapungkur. Heeh. Sing emot sumpah kapungkur beli awan balukarna. Jungjunan. Jadi si Jungjunan teh langsung ngalewe Di dieu, diletak-tak. Jungjunan. Oh, diletak-tak. Lah. Naon ieu? Pasea. Pasti ya. Sinden teh Sarwana agresif. tuh bener-bener. Pak, lain Pak. Ngomong-ngomong, iya mah pan orang Cikampek mah can apaleun. Iya. Cenah kamari Bapak balik di Arab. Nya Arab. Bisa meureun nyanyi Arab wae mah. Balik di Arab teh maksudna haji kumaha? Henteu abdi mah. TKW. Oh TKI meureun. Nya eta TKI. Di deportasi Iya pegawai judol teh Kang ieu pegawai Kawit judol. nama abdi teh minggu payun teh bade umroh. Oh. Kan Ka tanah longsor we. tanah suci, tanah longsor. Nya, Pan Bapak pernah ke Arab. Pernah ke Arab. Cing kumaha lamun nah tadi. Ieu mah lamun Lamun misalnya teh woro-woro make bahasa Arab. Woro-woro make bahasa Arab. Pengumuman. Alhamdulillah. Eta woro-woro. Nah, alhamdulillah, jual alhamdulillah Bersyukur teteh. Oh, Menang kabung. nya, oh, udah Arab. Alhamdulillah Arab. Terus Ana ohebo. make jeung kadang kanebo sih teh. Lain kade we teh ana ohebo. Ohebo. Da sia mah juga nanyakeun Arab. Urang mah ingat ka Arab teh lain ingat eta. Nah, Matak ulah di Arab lagu dangdut. kali-kali nyelakakeun kolot. Lantung. Sia mah aya ban gelut jeung aing. Lantung. Ampun. Oh, baik sama jadi Arab mah gitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah ieu mah pengalaman Bapak bahasa di Cina. Tah. Pengumuman make bahasa Cina. Pengumuman yen ieu teh ulang tahun pupuk kujang tapi make bahasa Cina. Cina teh ya. 小我正刚考我我是啥？小我七颗不嘛不鲁。 Artina. 50. Artina. Iya teh hari ulang tahun Pupuk Kujang anu ka-50. Oh. Oh eta. Nembe Bapak Direktur Pupuk Kujang teu kadangueun. Kumaha balikeun deui? 我正是个不还是个我这个北。 Beda. Saya teh tadi mah 50, ayeuna gope naon sih? Abdi sih ulah. Ulah ditambahan deui nolna cekape 50 gocap. Oh ya, eta Cina. Cina. Tah abi teh menang beja deui, Pak. Bapak teh pernah di Afrika. Cing coba. Kantos ke Afrika kantos di Bali. Kantos. Sabaraha poe Mang Ade? Seminggu. Oh, Oh, seminggu. minggu. Ayo ngobrol di Afrika mah gitu ya. Kau petang. Bisa bang. Bagi sama. Bisa siu wong jen. Oh gitu Afrika mah. Ya. Gitu. Langsung siu wong. Kayak Afrika tapi aku siongtang di Ya, Cina eta Cina tuh. Jeng wong siu. Iya. Udah jadi wong. Loba trok-trokna daripada iya. Lalu nggak makai sia geus mimiti we sia teh. Sok urang mana deui aing. Oh, mana Bapak mah terus di Balana. Bahasa di Balana teh ya. Lamun Jepang ngaguru Jepang mah. Ai Jepang kumaha? Jika kamu sama saya burjin. Jampras burjin. Ya, teu gitu Jepang. Sok tuturkeun Allahu Akbar. Allah. Sia teh. Nah, kuburan maut goblok. Bungkus ya teh aing. Eta lamun Kang lamun anu rek maot jangan sok ngaguru jangan sok Eta teh nih sok olot-olok jangan. ngajak jalan-jalan ka Cihampelas dengan burjin. Oh.
Jambras burjin. Oh, Jepang Boji. Eta. Di Jepang. Kurang ngajar nih. Bener, make neh wae da mainan. Makanya Jepang Di Jepang mah. Jepang itu teh. Jepang. Oleh segala apal bapak mah. Oh, atuh baheula we. Lamun Belanda. Aya bejana ongko Mang Ade cenah pernah ka akhirat cenah eta ti kumaha. Encan Kang. Hah? Mau tatu. Ke akhirat nomor pertanyaannya ge mantro buka. Bu. Tapi bener eta mah nya kajadian eta mah. Kumaha, Pak? Abdi buka dulur abdi. Ieu kisah nyata ieu. Kisah nyata ieu mah. Kade ieu. Oh, bapak rek dongeng. Nya. Kudu make backsound atuh urang backsound. Bapak ngadongeng, kan me dramatis. Backsound nu tadi nu ya. Kudu capek hate. Da asup atuh Bapak ngadongeng. Ajengan di radio sok make dongeng aya backsound musik. Sok bapak ngadongeng. Jadi mata kuas gitu. Heeh, Made. sok. Harita neng Eha. Kaluar ti imah. Hei. Lain dongeng jurik sia teh na si Mas itu. Bapak ngadongeng tengah leuweung, bapana di tengah leuweung. Neng Eha ieu mah neng Eha turun ti bumi lain kuku. Sia kuntilonok sia mah. Kuntilanak. Ieu mah dongeng percintaan. Oh, percintaan. Romantis. Oh, dongeng cinta. Oh, ngomong atuh backsound pan beda. Harita neng Eha kaluar ti bumi bade nyerangkeun ka belah kulon. Hei. Lain film biru sia teh. Sia mah ini sandiwara biru geuleuh ni awuh-awuhan kitu. Abi pernah Pak? Abi pernah. Ieu mah Abi kerja di lalakinya. Kang, ieu mah pengalaman Abi, Kang. Kungsi teh teh. Nya kungsi Kang Abi teh pan nya gitulah Abi teh kan sesuatu gitunya Abi teh. Sesuatu teh naon cing jelas da habis kudu jelas Nah, atuh. gitu Kang gitu Abi teh gitu tah. Heeh. Adi awewe teh Kang, eueuhan. Uluh Eueuhan. bereaksi. Jong. Aya sugan teh ngeunah Kang. Pepek. Sing kasurupan. Oh. Gitu. Terus geus we. Geus. Eta mah teu pati bahaya ieu mah aya awewe gering. nya awe geuring kumaha. Awe gering. Awe teh janten aya awewe gering. Apep awas Ai- Apep. Ai geringna. Wah. Abang di lemburna. Di dia mah Lawan kawas. nianan, cilaka. Ya, Celaka. aing ngadongeng kieu ieu mah aya awewe gering. Awas ya lamun kejelekong sia. Aduh. Iya aing dek didongengkeun mah Oke lah. awewe tua? awewe gering. Gering, Oh, gering. awe. Jadi indungna teh gelisah we duh pun anak teu damang cenah cek kumaha kitu ibu. Pokoknya tiap ngalengkah tilu lengkah hitut. Ah. Tilu lengkah tut. Heeh. Tilu lengkah tut. Aduh kumaha cenah teh. Efek teh aya lalaki kawinkeun cap wios cenah ayeuna bojona ke hitut wae cenah tilu lengkah sekali wios ah. Dipaksakeun. Paksakeun. Tuluy. Indungna teh meureun sieun wiwirang. Nya. Ka anak teh aing ke zaman mah lah daripada hitut wae era. Eta cocokannya ku lap. Si eta na teh. Naonna? Bujurna teh dicocokan ku lap. Liang taeun. Nya, cocokan bujurna teh ku lap. Kumaha apa? Henteu cenah teh hitut wae ayeuna mah. Ari mitohana teh apaleun. Heeh. Budak urang teh cenah geus bener eta rumah tangga teh geus. Tah da keur sarare. Barang ditong ku mitohana teh apaleun. Yeuh. Manya aya sare disimut ku lap cenah. Neangan teh paralon. Eta teh. Dikorekeun ku paralon beledug. Nggak beledug gimana runtuh setelah. Tunggu dah lodong. Asa jadi lodong we merenya. Dan mitohana tuh apa lagi? Oh, bener. Kalau dikorekeun nyanyi nggak beledag. Oh. Beledag. Tadi korekeun segala. Terus ngomong-ngomong dongeng lu cinta tadi kumaha tuh? Itu mah. Iya. Kayang aing. Iya nyerepena duh ampun. Wah. Nyelakakeun nyerepena ya. Dalang cinta tadi kumaha dongeng cinta? Lu tadi. Nusah teman teh cinta-cinta itu lalakon wayang mah beres-beres ya mah perang-perang sih ya, teh oh, Bratayuda. bener, bener. Ari mana ieu teh pan Bratayuda ieu teh. Ieu teh. Tah, Bratayuda. Jayatra teh kudu maot. Lamun teu maot Jayatra berarti Arjuna teh ngagebruskeun maneh kana durukan. Perjanjian teh. Perjanjian teh. Ayeuna daripada picilakaeun maneh mareuman durukan jika teu bisi Arjuna. Ya. Bisi. Bawa cai we cing loba. Mau cai sing loba. Siap mareuman durukanana da Maneh maneh. teh petugas pemadam kebakaran. Tong lah geus ke pemadaman maneh we.
Nabi teu riweuh. Panjang geus satunya. Karunya ieu. Ada lalakon panjang keneh, Kang. Nya. Nuhun sekali deui mudah-mudahan ieu pupu kujang sadayana ti awit pamimpin dugi ka karyawana sing dipaparin kesehatan. Amin. Panjang yuswa, Amin. berkah rezekina salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Itunya Allah. Kang, Ya, hapunten siap. samudaya kalepatan. Abdi dipengker Kangnya. Nya. Siap. Ayo, Kang, Pang nuhun, Kang, jagakeun we nya Nuhun. masakannya ah. Ya, mana nyender? Aduh, sia teh. Alhamdulillah. Aduh nya teuing. Tung eta cempa. Nya urang bakal kolot. Cempa. Nggak bangsat teh. Udah teuing le. Aduh, bisa disingkirkan lapna paur ke. Kebeladog deui ke. Ah, Heuy, luar biasa tepuk tangan Kang Emang Ade Batak sareng Ate Jeneng. atuh jeneng. Luar biasa. Bagja anu taya papadananya dina mangsa PT Pupuk Kujang direah-reah ku sadayana seniman seniwati jawara budaya deuleu. Oga ieu teh aya harewos di panggersana Bapak Camat Usep Supriyatna. Naon cenah? Dina raraga ayeuna pemanasan global urang bisa adaptasi jeung mitigasi di lingkungan masyarakat sakecamatan Cikampek ngelewatan program kampung iklim. Ukituna cenah war umaja kasadayana tong miceun runtah di kali di walungan jeung tong miceun runtah di fasilitas umum. Da ieu teh pan negara urang hak urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh nya. Bener nyong euy. Lain dina mangsa sabot urang keur raramean di dieu geuning itu geus kaharareup geuning para pasukan teh. Ulah, Nya. sakudung deui ieu duh. Jura naon tarompet si Pancajaya geus ditiup tatahar sadayana para prajurit ararangkat nya ngantos komando di kawitan Bratayuda urang sakseni Ayo. ayo